lawan teh kuring loba nu akah hiji di tepi kecelek di nu kuring dibawa. tah kitu Oh, ngitung deui nya. tah eta mun dapikeun ka bea kana kakacangan ka tuna teh euy hiji kitu Kacang jengkoleun bisa. ada ku jengkol bisa sia teh jengkol ge Oh, bisa kacang atuh ngeuna. Cik ari ayeuna ngadu kaleci. tah ngadu kaleci dipikeun ka euna mah rada aya keneh ngadu kaleci mah euy Oh, aya keneh ngadu ya kaleci. keneh ngadu kaleci mah Marah ditutu udah sandi main kaleci. sisa dua Nya aya main kaleci mah bisaan keneh main kaleci kadang mau dijualan saware nya dina lapang poli ngajeun di dinya kalangna tah nu poli teh barirat. da kitu tah ada ngadu kaleci mah ulah pada apa ngadu kaleci mah Udah meureunna kuring ge pura-pura teu apal itu sebenarnya mah. oh situ pura-pura Heeh. wah aing ge capek ngajelaskeun Oh, kan bae panan meh apaleun pamer ta YouTube. dah kan bae kitu Pernah lah aja kak teh tadi teh ngacet. Ya. Lasna urang kolep, pan ieu kolep ieu teh. oh gitu Nya oh sugan teh kolep aing teh kolep ieu teh. tah ari dina kaleci mah Nya ari kaleci teh aya kasebutkeun muntah muntah tuluy. tah muntah teh lamun urang nojo kana kalang tina kalang teh aya nu kaluar tur kojo urangna teu milu asup ka jero Oh, jadi pas jebret kitu teh ngan ukur anu dina kalangna anu kaluar teh. tah kitu lamun kojo urang cicing di jero nya eleh Nya nya nya. lamun kojo urang keluar terus anu dina kalang keluar teh eta muntah teh cenah Oh, kuring ge kamari muntah ngan dina elep. we eta mah mabok beureun Oh, nah cekeng teh muntah teh teh kalah sangu hungkul. Dewek teh. Dina jero elep teh. nya oh selain mendak kitu euy nah selain melamun initan da wala sok ongkek wae kunaon Ada dewek loba ting pargoy. tak kitu selain teh euy loba muter teuing meur otak teh Nang pargoy teh di sisi gasi popo bohai. tari dina kaleci mah aya kecap dur kecap blep blep tuluy terus deui aya setan stan aya angkog ai bango kecap bango aya. eueuh kecap bango mah ieu mah aya ge angkog Oh, angkong. ari angkog teh nojona teh Wah. satengah dibalangkeun kitu tah Oh, dipelewarkeun mah kitu. tah kitu bango mah Kumaha mah kena kacanya. lamun blep mah di mana aya anu nojo keuna kana suku saha wae tah suku lawan ya anu jelemana ieu mah Nya cek nojo teh blep ari blep teh cicing sakumaha mestina di dinya kaleci teh eureun teu bisa ka mana gitu peraturanana teh. paheula-heula antara anu keuna jeung anu nojo Nya mun blep mah cicing we kitu kaleci teh ulah diuget-uget. ulah saujratna we di dinya Nya. lamun kecap dur ya lamun aya nu nojo teh beunang ieu ka dewek dur cekan cekan nu nojo teh Nya tapi dewek teh kudu ditulikeun ka itu ditulikeun saeutik ka itu heeh Oh, artinya ditulikeun dur teh bener pisan rame bener. Tuluy ai eta naon stand. tah ari setan mah di mana urang bisi posisina hese yeuh Nya kita kaleci nya tag teh aya bata naon wae balong naon mana wae batana eueuh. peminangka ieu teh Oh, tuluy. tah si kaleci teh nojona teh ti luhur Oh, tina naon eta teh? Tina ieu. tina pingping gitulah Oh, tina kuya hese tina ieu tina pingping dikitukeun tah pingping teh tah dikitukeun pingping teh di wah kitu we Kumaha di kieu? dikieukeun tah sia teh Hese euy. tuh Nya. tidinya nojona ti luhur stan gitu Oh, beralus bener. Di kojo tidinya ti pingping di kitu ti luhur. nya ti luhur Oh. gitu Bener pisan kaulinan baheula si ai filosofina naon kaleci ya. kaleci Oh, ada kudu aya filosofina sabab meureunnan aya maksud jeung tujuan boh permainan kitu teh meh pada ararapaleun kitu. tah gitu Nya ci kumaha aya filosofina ayeuna? lamun ayeuna dina kaleci yo Nya filosofina teh salian ti budak ayeuna pan masang teh yo 5 nya ayeuna aya anu main teh 4 urang oh 5 tah eta teh kudu naon dihijikeun na kalang teh Kalang dina nu kudu buleut. bisa ngitung heeh oh jumlah sabaraha aya 20. Heeh.
ayeuna dur blep teh aya kaituna teh nya lamun urang ayeuna nyieun kahadean kudu dur hartina dur teh dituluykeun naon mun urang dina hate ieu dina hate aya jorojoy urang hayang boh mere boh naon ulah dieureunnan ieu teh kudu didurkeun dituluykeun sabab naon ngaraja di amah kahadean kaituna benar lamun dina blep ieu dina blep di mana urang boga hate goreng kudu dieureunkeun ulah dituluykeun eta mah teh dituluykeun mah naon picilakaeun picacapekeun kaituna nya berarti lamun kudu diblebkeun teh kudu dieureunkeun eta teh tak dieureunkeun kitu bener ya dieureunkeun ieu hate anu dengki julid teh naon sababna ari teh kurang-kurang jelema ayeuna paribasana batur ayeuna anu meuli mobil meuli tanah meuli sawah tetangga anu kadurukna ayeuna teh ngeunahna nu panasna komo deui boa-boa sia teh ngaji monyet teu ulah eureunnan teh nya padahal lamun dipake ku otak anu bersih tur hate anu suci yeuh keun bae ayeuna tatangga meuli imah tatangga meuli sawah keun bae tatangga boga mobil atuh kuring nu rek ngilu numpakna di mana kuring rek init-initan atawa urang teh manehna sawahna eueuh anu tandurna eueuh anu melakna atuh kuring nu digawena tuh nya jadi keuntungan ari ayeuna urang ku otak anu bersih mah jeung hatena ayeuna anu panas sariri ka tah matak di dieu neraka teh panasna manusia hasyupna manusia kabehna ge manusia lain neraka ciduk ti ayeuna keneh nu nyieun panas jelema nu nyieun itu teh jelema we jeung jelema sabab naon teh siga ngaduruk nyiapkeun durukan keur ngaduruk sorangan kitu nyoko dina katerangan oge yen ieu dunya teh rusakna ku pola-pola manusia anu teu tanggung jawab nya bener ieu tina main kalecinya tah sakitu gitu dina main kaleci oge coba ayeuna PS filosofina naon cing dek teu nanya silai filosofina ayeuna lamun Mortal Kombat fatality ya ngingetkeun kana paeh ada eta mah sasamut kitu nya eta mah bruta kadang-kadang budak teh ayeuna anu teu kudu ningali ayeuna wah jelema disisir pe kaboro-boran getih nepikeun kadua dibuntang-buntungkeun dina PS mah tuh kadang-kadang kade ta budak jadi aya psikopat teh dinya nya itu bener lamun ditelaah mah nya jeung kadang-kadang tingkat emosina budak teh teu kakontrol ku ayeuna main elehan wae bener nya kamari oge kitu main PS eleh teke anu hiji teh tah elehkeun atuh cenah elehkeun udah menang wae kadang-kadang sok bararaeud teh geuningan gitu tah kamari pernah ngaliwat ke warnet nya aya budak anu keur cicing teh aya benerna teh main game online game online eta teh TV-na alus keyboard-na alus budak teh kulantaran manehna mainna teh eleh keuheuh murunan cekok teh eta TV-na di teungeul nepikeun karuksak nu rugi saha nu bogana teos budakna mah ka itu tuh marebueun cenah ari main marebueun ari ayeuna TV gentianna 1,5 juta teu rugikeun sia teh bener nya coba ayeuna kaleci aya nu karugi 1,5 juta moal kaleci mah dina meulina ge meureun moal sakitueun apalagi oge baheula mah ieu baheula 100 teh 7 siki baheula banyak bener ayeuna mah rame jarang ayeuna mah teu dah poeuna kitu da wala pepeje ka silaing nya bener pisan ulah salah teuing ulah loba teuing lah kanu karitu teh nya ieu urang adat istiadat budaya orang Sunda orang ronjatkeun deui euy Sunda teh ulah ngan saukur ngaranna urang teh saukur gaya ayanya tapi teu ararapa kana seluk belukna tah kitu Sunda teh beunghar nya dina basana beungeus beunghar dina budayana geus beunghar komo ayeuna sok aya kasihanana aya calungna aya pencak silat aya wayang aya jaipongan aya wayang golek nya aya wayang golek non wayang kulit priangan aya nama komo nya bener loba dulu teh teu ka itu nya nu matak jang bener
penting pisan keur barudak zaman ayeuna ulah lobat teuing kana HP jiga dewek. Ngan baheula barudak baheula sakumaha ayeuna main manehna keur resep-resepna ngong adan teh langsung birat kata raju Kamar rasjidnya ka masjid ngararaji anger ayeuna sorena ngaji ayeuna sakola agama disambung engke geus magrib langsung ke masjid deui ngaji tuh baheula mah ingat kana waktu cobain mun main PS kadang-kadang aya ngong ge adan jongjon nu karasa kukuring lamun keur scroll TikTok nu karasa waktu teh scroll ti isuk-isuk inget-inget di subuh. Tah eta saya mah kamalenaan teuing atuh dewek teh cik cenah kumaha teh scroll TikTok teh danya naon pinter pisan gitu politikna ya politik loba ya bangsa deungeun teh hayang ngancurkeun negara urang nya kunaon wae ku gadget ayeuna budak sangkan ayeuna jadi kedua ku ayeuna PS ku ayeuna internet daek kabeh ge alat teh sebenarnya mah lain ulah sok teh teuing tapi sing apa kana waktu apal ieu naon batasanna kitu tah sakitu daek ka pupojeg yang amanat ke selaing air kuring rek dieureunnan main TikTok rek di unfollow popo-pohay kan bae setiap hari resep pengantong teuing-teuing kabeh ge kocap teuing mah teh da rugi atuh kaituna eta resep teh ku pura-pura kaasupan jenglot popo-pohay teh jadi kumaha manehna teh nyukuran buk sorangan tarapkeun kana irung aku kerasukan jenglot guys kerasukan jenglot padahal bukna sorangan bodoh karep itu teh mah resepna teh kitu ku tingkah polahna dewek teh kurang dewek teh di-follow we kan bae jeung ayeuna nu keur viral teh aya pudin ujung si Tino wah mah moal terang si Tino aing teuing adeuh nya teuing waktu patut main teh deui tayang nyaho moal apal ngajoak moalnya pokona mah ieu pupujeuh ka urang ka pamirsa kabeh nya mudah-mudahan pamirsa kabeh mah ieu siang gede milik panjang yuswana amin gede milik sing sehat pompong namanya amin ayeuna keur aya vaksinasi ti pemerintah sok jalankeun gratis nah ayeuna teh gratis lumayan ti pemerintah sok da nyaa meureun pemerintah teh kesehatan urang hayang rakyat urang teh mun kabeh waluya deui virus covid eueuh tah kitu sabiharing deui nya tah kitu wayahna mudah-mudahan ieu doa teh Mang Cepot sadayana pamirsa mudah-mudahan sing aya di kana Ginajar kawilujengan amin aya idolah nya geus ieu ya geus pada istirahat lah kamu nya sok ayu teh cai heula sakedeung nya ieu dewek keur mikiran ieu naon ayo